Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Alif Fadina Barani kelas 10 PSIJ. Di ti abi bade ngadugikeun dongeng anu judulna Si Kancil jeung Buaya. Si Kancil jeung Buaya. Dina hiji poe aya si kancil sato nu dianggap pinter eta teh keur lempangan di sisi leuweung. Manehna keur neangan walungan kusabab cuaca poe ayeuna teh panas kacida. Si kancil neangan cai keur nginum kusabab ngarasa haus. Teu lila kaparengan di sisi leuweung teh manehna nempo aya walungan anu caina rada loba. Si kancil nyamperkeun sarta nginum caina eta. Sanggeus si kancil nginum aya anu nyuara dina jero beuteungna. Wah, rupana si kancil ayeuna tos mulai kalaparan. Si kancil ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan bungbuahan. Nanging bungbuahan eta aya di pentas walungan. Kumaha cara nyedangna nya kuring teh? Ceuk si kancil bari mikiran carana sakeudeung. Teu kungsi lila, si kancil boga ide. Si kancil ningali aya buaya anu keures sare. Si kancil langsung ngahudangkeun eta buaya. "Hei buaya, buru gerah hudang, hayang daging segar henteu?" Teu lami saterusna, buaya hudang dina sarena. "Heuh, saha nu gogorowokan gandeng beurang-beurang kieu teh ngaganggu kuring mah sare wae. Heh kancil cicing maneh, lamun teu cicing ku renek di dahar maneh," ceuk buaya anu geus hudang. "Wah, alus maneh geus hudang euy. Mana deui buaya anu lainna?" Tembal si kancil saterusna. "Lamun maneh ngan duaan, sasakadaharana bakal moal beak, jadi buru gerah hudangkeun nu lain," ceuk si kancil. "Aya naon kancil sebenarnya ieu? Hayu geura omongkeun," ceuk si buaya teh. "Kieu yeuh, buaya hapunten lamun kuring ngaganggu sare maneh, soalna kuring rek babagi daging seger pikeun maraneh nu aya di walungan ieu. Kukituna buru geura kaluarkeun sakabeh babaturan maneh jang ngabeakeun kabeh daging-daging seger ieu." Ngadenge arek dibagikeun daging seger, teu kungsi lila eta buaya gira-giru ngageureun babaturanna supaya kaluar kabeh. "Hei babaturan kabeh, aya daging gratis yeuh, hayu urang kaluar," ceuk pamimpin buaya mikeun komando anu tegas kanu buaya sejen. Teu sabaraha lami, tos mulai kalaluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedah ngitung ti heula aya sabaraha buaya-buaya anu hadir teh. Hayu maraneh para buaya geura ngajajar heula tepi ka sisi walungan paling ditutup. Engke kuring itung hiji-hiji, ceuk si kancil bari rada serius ngomongna. Teu mikir panjang, si buaya-buaya eta geura giru nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngajajar tepi ka sisi walungan seberang, nyieun sapertos jembatan. "Oke, ayeuna kuring langsung mulai ngitung nya," ceuk si kancil bari mulai ngajuran ka tonggong buaya. "1, 2, 3, sabari terus ngajuran tonggong buaya anu hiji ka buaya lainna, dugi akhirna si kancil nepi peuntas walungan. Bari ngomong dina jero hatina, "Gampang geuningan euy." Dugi peuntas walungan, si kancil ngomong ke buaya-buaya. "Hei buaya-buaya, sabarna teh teu aya daging seger anu rek kuring bagikeun, kan geus katampa kuring teh teu mawa nanaon. Kuring mah ngan saukur hayang meuntas ka walungan hungkul weh da kuring ge lapar euy," ceuk si kancil teh bari sura-seuri. Sakabeh buaya anu aya di dinya atuh meureun kesel kabeh kusabab ngarasa ditipu si kancil. "Hah, awas maneh kancil, mun kapanggih deui beak maneh." Teu mikir panjang, si kancil geura lumpat ngiles asup ka jero tatangkalan nu loba bumbuahan. Terus si kancil ngadahar bumbuahan eta.